angen. Angen acan. Beb, Naon? kayak gitu. Meni so sweet gitu mereka mah. Irang-irang sakit tuh nah. Asa-asa sengit pindang Beb, pengen ikut ini. Beb, nggak apa-apa kan? Jangan ditahan, keluarin aja. Tapi tak segampang itu Ya kalau nggak bisa dipertahankan ya tinggalin aja. Tapi kan takut bau. Apa baunya cuma kita berdua aja. janji-janjinya semua busuk. Ya udah, aku hitutin ya, Beb. Cowok mah emang kayak gitu neng, makanya amang gak pernah bohong yang lelaki. Aslina wani diriungkeun. Baumu seperti hembusan angin laut. Ngabucin, weh. Hayo gawe sing benar. Tong bubat babet atuh, bisi urang dipecat. Wae ngerti mah. Tong bucin wae matakan bisi urang teu digaji. Heeh, urang kudu digaji, kudu dinyapan didinya bosna. Tah, gajian gedinya jualkeun alang-alangna. Uleuh ieu bos teh kitu patut teh nya. Itu si Darud. Geuning udah. Anjir si eta bener cicing-cicing kemari teh syuting oge. Nyawa-nyawa jeung ning odah. Jalan maneh wan ya. Teuing urang kamari ge tolak. Sampeurkeun ya. Nang ganggu. Bau-bau jempol perkara. Apaan? Wah, Enggak, itu teman A. Jon, gimana nih peliharaan peliharaan aing? Bacot siapa peliharaan? Mane? Oh iya. Siapa? Ale kalau mereka ada. Siap. Mane tah diam-diam terus dioke musuh dari belakang euy. Belakang. Naon sih? Mana mah pemikiran teh kotor wae. Pemikiran teh goreng wae mana mah? Yuh, nya wajar atuh peliharaan orang boga pikiran goreng wae ge da kieu dengikeun nya ti isuk nya kurang kumaha sih ti isuk daharna jeung mie goreng. Goreng. Tadi beurang dahar jeung nasi goreng. Deungeuna ayam goreng. Ayam goreng. Bieu memeh ka dieu kerja urang nyanet pisang goreng. Pisang goreng. Beungeut na ge tiket jiga gorengan hinyai. Otakna ge pinuh ke jalan tah ieu mah. Ih, ali kalian atuh udah, jangan perebutin aku. Ih. Da awewe teh laki diperebutkeun we. Ih, atuh udah ulah ngejauh atuh urang ka base camp mah enak ieu, ngopi. Ngobrol. Deh, mah, deh selamat lah. Dasar para jomblo. Aing mah meni udah barala gini, euy gak disinggahin teh euy. Udah lama. Kita urus. Base camp kita, Jon. Ada yang ngebabat. Tinggal halus Darud mah henteu. Hei, Halus orang sorangan. mana adena tuh. Ah, iya mah euy, saha ieu. Banyak kieu euy. Mana tadi naonan jeung si Neneng? Si eta teh anyar putus teh Jon. Hah? Putus? Kesempatan emas atuh ieu mah yeuh. Nah, pokoknya nama orang kudu menang kenalan nomorna. Awas. Kamarana. Iya di dieu. Kalah pe aing. Kemana geus teh euy? Ini euy. Aing ge ieu mane mah harapan kayak hade. Aing mah. Ieu bae gagal minta nomor ti euy. Nah, emang iraha mana minta nomorna?
Ih lah, orang teh makan nomorna nganya ayo ditolak. Ya, mana mati kurang ya. Kondisiku mulai yang banget. Si aing ge maneh lamun hayang jadi, maneh ayeuna balik ke imah. Terusnya bergulat dengan si But. Kare ngimpi we. Saaloh. Namun kurang ngimpi mah. Kayak gitu kenyataan langsung pan karena ada teh ieu. Teh heula maksud aing na ngimpi ge saaloh teh. Saaloh da sarua mau jadi. Jadi kumaha yang kieu? Urang mereka pas dukun we atuh. Wah. Bener. Mending gitulah, urang setuju. Cinta ditolak, dukun beranak. Ai siar kan juru rek mantap pelet. Ka dukun beranak. Tah kitu lain dukun beranak, kita dukun pelet. Balik lah. Mana ka mana Ben? Balik. Ayo mau dudukunan duluan. Sah, Mana ka mana kela tuh bareng. jangan si nenek. Kela bareng tapi orang kan juga kan dukun mah. Dukun. Lah. Oh, heeh. Ki, sampurasun Ki. Mana? Pesak mana? Percaya orang gede wadul mana emang? Hahaha.